dia. Udah Mak, tanya ka kalau ketemu batu nyatanya sepi kenal ini rusuh. Burung nama mana aku mah. Nya kok aja buruan mirip gua itu 10.000. Bikin kasih Mak, ini rusuh. Pak, sisa kemana? Ulin tadi si Oding dah. Tadi kan yang ngusapnya kemana? Siapa mana? Si kunyuk tengah jalan kain ulin teh. Ulin biasa. Kagak tuh lah. Heeh. Wan. Bayar nah itu buka pesan gitu kamari itu 100. Kan siang cenah kamari isu. Colek cek wae, colek wae. Magaster batang ieu beli 100 ka aing teu bayar di kunyuk. Wah. Aing. Mama. Naon coba menyewa. Aing duit nu kamari 100 teh wayahna aing teu duit ye. Naon makanya kudu nagih geus dibayar kasih burik mah apa inung rusuh tadi dipapeun kasih burik. Nah, kasih burik kumaha? Panggil teh si burik. Tadi ke panggil kali nanya ke Pai Salungkul teu bayar teh naon? Nah tuh, dah ini mah geus dipapeun. Anu benar mentong. Nah, harusnya makanya mau bener-bener 100.000 sakitu aja langsung aja banyak utang 100.000 teu dibayar. Meureun si burik tadi kain ngomong pan dia. Aing mah tah aku sakanya kudu kasih burik itu rusuh aing. Si kunyuk ditagih teh kalah babarawakan heuh geus piapa kasih burik. Nah, meureun tadi si burik aing ngomong. Nah, mana anu bener ku aing kudu ditanyakeun ka si burik masih kunyuk. Burik. Harusnya aku mah bi aing ditagih ku si Badoyong. Mana duit 100.000. Nah, emang duit saya tak? Emak bawa hutang kasih wali ku saya dikasahakeun. Aduh, aing salah mikir mah gitu mah. Kakak dibikin ke Bos Nova. Siapa? Ini ku aing di kitu-kitu we ge ka pelulan. Mana Bos Nova na sia? Di ditu tadi mah. Koplok sia. Alah, kumaha di atuh si mah banyak renteng di. Duh, aing kudu ayo kabur ieu mah aing. Oh, sia cucungin kakak di yang paling enak kan? Naon ari mah? Ada kan duit 100.000. Duit naon? Si Burik tadi bikin duit salah kalau kakak di dinya kudu kasih uang. Ih, duit naon? Si Burik teh mere duit naon kau ulah sok. Teu ku aing. Tadi kok 100.000 itu nyaho sumpah mah. Tadi kan. Ari mah si Burik teh goblok, duit naon di aing mah. Sosok tong bae nanti yang burukan ieu besok. Aing mah. Cuma duit urang mah. Duit urang. Oh, ya aing siap pengangguran buka duit. Aduh, kok budak letik sa teh ka era. Mah goblok. Aing dosa naon teh pugu-pugu asa ka senter geledeg cucungik aing. Aing mah duit aing teh korwe 100. Aing goblok teh. Pak. Tah, ya kunyuknya sia teh kehet ka piapean duit mana duit aing cuma dasar. Iya atuh kumaha. Sia teh atuh tadi ku aing sia ka dieu teh ngomongna naon atuh. Parpo aing kalau nanya ke si Isa aing kalau kage. Geus nuhun atuh nya. Oh, siap. Alhamdulillah. Mama icong aing. Icong urang cengkek ku aing urang cari bare. Lek pisan. Alhamdulillah, rabbil alamin aing geus teh ka duit teh. Wah, Woi, kumaha geus disusul ka Bos Nova? Meni di mah ayeuna gitu ulah hareupeun batur jamana di jalan orang kaya boga utang 100.000 ge meni riweuh sih. lain mah urang ge da aing boga mataranna urang teh gak bisa kepepet. Heuda mah oge atuh mikirkeun barang teh 100.000 mah nya aing mas runcung ari hutang. Ya meni geus di Bos Nova. Omat ka dieu mah manginjem. Heuh lain danyekeun lamun ke manginjem di duit, ulah sok nagih di sisi jalan nya. Geus amarek balik. Nuhunnya. Nuhunnya. Heeh. Kek, kapan tadi teh si burik teh geus dibikeun ka aing ieu. Nah ieu mah jaran di Bos Nova na kumaha urusanna ieu nya. Keun we lah aing teh yang nyaho. Aing we ayeuna ngapes-apes teuing. Burik, siap dieu. Yuk lah dia. Kan Bos. Tuh. Indung maneh ngamuk ka aing minta duit 100.000 duit aing ka manakeun. Jadi teu pugu-pugu maksa minta gantian ka aing. Burukan duit aing. Duit 100.000. Heeh, si teh mamane ngamuk ka aing. Jiga nu nek nguet cucungi ka aing. Bos aku mah aing teu tanda di galadara aing meueuh. 100.000 duit aing tekor ku si mah. Aing gua aing ngaluarkeun duit maksa mana duit tadi burukan. Aku mah ayo Bos. Nyari ku masih mah teu pugu-pugu ngadi nagih ka aing. Oh Bos, kapan duit teh nu 100.000 mah geus dibikeun? Kawadoyo rezeki mah dititah. Nasi mah kuno nuduh ka aing nyokot duit maneh atuh burik. Aing teu pugu-pugu dicarekan. Majarkeun aing nyokot duit maneh sia mah. Lain ka aing keun sia mah kalah wadoyokeun. Rezeki mah dititah kawadoyokeun geus aya teh urusan itu mah apa aing mah. Cik eta mah urusan apa cing si mah. Bejakeun ku maneh aing jadi rugi sia mah. Ya mah sia mah galak cucungitna serem. Mak, mana duit urang? 100.000. Ih, Akan mata cek si burik di Bos Nova duit mah nya geus dibikeun ka si wadoyo. tanya ka si burikna. Tah, jelema Aisyah, kumaha kepikiran? Mana ieu jadi tas benerna kumaha? duit aing mana? Jadi kieu mah ieu, teh geura ayeuna atuh maka nyerenteng teh. Oh, sok atuh bungkus. Jadi kieu mah jadi teh kapepet mah, hayang jajan jeung hayang meunang layangan.
Ya, ini di pamer aku kalau teh kudu amanah saya tadi ada era aja ka Bos Nova. Udah disebutkan aja ke Badoyo tadi. Apa lu lagi kasih wadoyokeun? Aku ada yang pernah dua. Wah, kumaha? Lu kasih wadoyo. Kumaha sih aing mah? Yang kumaha teuing kalau Wah, kamu harus ke bawah. Yo, Siapa wadoyo ku aing di Mau eta teh? teh, aing mana duit teh? Eta aing Bos Nova tadi dibikeun ka uwa. aing teu pugu-pugu dicarekan kumaha teu pugu saka nyokot duit si Buri. kan ku isi bayar aku makanan minta deui. Nah, tuh apa kan jadi coklat ku pada ada duit. Kada ngomong si Buri geus mere. Yang mana? Oh, Kan aing jadi kasih mah aing mah tadi teh poho. jadi menang 2 kali. Aing tadi aku mah gitu teh. Si Buri teh papenut kumaha pajarkeun teh cenah di Bos Sia Nova. bukan malirkeun mah tuh dari piapekan. Oh, tuh aing minta jajan ka mak aing minta dibere-bere wae. Berean atuh aing jajan teh. Ya saya kan mau liwat kuota men we HP. Aing salah urang ieu mah. Yang Salah tadi dia ya. Aing jadi korban Kalau wah. sapikeun kan itu. Bos hampura inungnya. Ampura beak mah cucung itu. Ya, dengek aing mah. lamun erek bayar ulah ku HP sing ka budak langsung nginjemna ka aing bayar ka aing. Bukan mata dirusuh wa. Tah, warah budakna teh jabrot tah. Sia ku aing Mana duit urang dia kan atuh? Bos hampuranya. Kok di Ampura mana ieu? Dapat kan Montong sok kutabatin angaren. Eta we peda emas nih rembel gitu. Ya, Mere eta teh jajan-jajan lamun ka urang. digantian teh teu ngarentan kan sarua aing godong ngaran jalan. Mama, ampun. Buri. Tua terjadi ku aing rek dibere ieu emas wa. Buri. Sia teh lamun dibere duit ku kolot kayak boh tutap titip naon bikeun langsung ka jalmana mentong dusun sia teh. Tah, sia teh mata Parah, Gi. dibikeun. Aing minta duit ge Wah, hampuranya wa. Gimana? Nyerah goblok, sia sesalaman. Aing yang motor ereking di mana? Nu orsinil euy. Mangkaning hese ereking ayeuna mah. Saha euy? Di dia, Bos, anjay. Lagi naon? Tengah ulang aing mikiran motor, aing butuh ereking orsinil di mananya boga teu babaturan nu dijual. Hah? Hah? Butuh ereking orsinil boga teu babaturan bisa nu naik ngajual baturan maneh? Oh bos butuh para bayam. Oh, Bos butuh motor. heeh. Motor naon? Ereking. Hah? Ereking. Ereking. Eng. Tungguan, bosnya. Tungguan. Ah bener gitu si budak teh. Aya motor ereking alus. Mal waras Yo, yang naon? kowe aing ojek. Hah? Ojek. Bener yo? Tungguan. Aku mah aing nyebutkeun ngojek beneran nungguan. Karena penting mah. Bos, naon sia masuk rariweuh naon? Aya. Yuk, aya naon? Hayu lah, setek kuya. Nu balik sia teh deuk. Panas gua aja aing hampir labuk. Iya bos motorna. Motor mana yuk? Ieu mah lain ereking sia teh ieu masih kinangka. Ayo aneh. Deh kan bos. Ayo masalah harga mah. Sok we di cuma doyo kurang mata panah. Nu penting lah ya kalau bisa. Ih, ari edan. Ieu mah lain ereking, ieu mah si kinangka deuleu atuh. Hah? Si kinangka lain ereking. Matak dibawa ka dieu ge, bos. Ameh eueuh kecemburuan sosial. Bisi obos nuduh urang ngagedekeun. Tah, langsung we ka si Royok urang mah. Aya naon kitu bos ieu teh meni riweuh pisan. Lain wa urang teh butuh ereking, amprok jeung si budak ngomongna aya ereking mulus. Ditinggali teh ieu masih kinangka aing teh pararuh kieu budak teh. Ah, gitu bos. Ameh ngareuna, ka bos ngareuna si Royok ngareuna. Naon ari sia beungeut sia rempang. Ieu mah lain ereking tuh deuleu. Setuju bos. Tah, sok eta mah kasih Royok we ulah tapana naon. Mun pengen ka micang Wah bereskeun wa ripuh aing ngomongna. Hah? Ripuh ngomongna ieu. Tuh, ngomong. Sia masuk lah ngari riweuh jalma. Si bos mah butuhan motor ereking, bari ke motor aing mau dijual, Bobo. Hah? Ngomong sia teh ngomong. Anjing. Madengek hojok. Mun moal dijual teh tadi ngomong sia teh boleh dijual. Butuhan ereking jeung Aing jadi malu anjing. Beda tadi teh. Sia tarojok linggis. Hah? Setuju.